Sampurasun anu kapihatur. Alhamdulillah urang tiasa pendak deui ngalangkungan YouTube Seni Budaya SGP nyaeta wayang golek. Tah wargi sedayana wayang golek dina danget ieu bade ngahadirkeun wayang golek ti Giriharja 2 anu bade disangakeun ku almarhum Haji Ade Kosasih Sunaria. Dina judul Sang Hyang Permana Jati. Tah ieu teh nya bade di halangkeun ku sinen-sinenna nyaeta Ibu Cucu Suryani sareng Ibu Ai Supartini. Oge wira suara Mang Samin. Sumangga wargi sedayana supados teu nyangkolong tikeun waktos urang dawuhkeun bagian kadua. Nah, tah gituna ka wargi sedayana wilujeng ngadawuhkeun mugi tiasa ngahibur. Sumangga wargi. Saparantosna kaluar ti padesaan lajeng mapai-mapai pagunungan nete akar mingjangkar mipir-mipir pasiran lungkawing nyukir kualungan ngalangkungan kambalan sampalan pangguyangan badak kantun lalampakan anak di satengah king marga sopana marga iku jalan sopana satengah king alas batingat salah gantos kang wintur sita hingkang natawau kocapa awon tenan suwijin nagara kasebat nagara kajinan anu kasaput ku awu ayat di sakidulun gunung sapana kasebat nagara Pulau Majeti pangagung Raja Siluman Kakasi Mahaprabu Candrageni salokipun para kuingkang Raipati Candrapati Kriasena Apati Agung Candramuka dedeg pangadeganana Prabu Candrageni Jangkung Luhur Simardada Bewa Semros Daya hingga Pasemondir Bang Barungan di mana sasauran sentak senor sacaka dia Surya Kemar Sumarot siapa madale pun sigra-sigra kapapakah dia wen mendra Chandrapati Kriasenapati Candramuka coba-coba murnia duduk pada karo isun Nyai Pati
Adipati. Diterima para bagi awak maneh kudlengan kenca katuh simpen puning ati dicangkang sapucuking rema putih ing mastaka. Coba geruan adi maneh si Chandra muka. Rajin jangan Chandra muka nah. Diterima semua para bakti awak maneh. Yuk. Jekau pino damai. Wade ayah naon. Anu kali tangki ajeng dah. Ya. Laksaka pelintangan babagan pangalusna senajan di kantung ngaran kasayan walusna disabelat di banyak diremukan wanana pamukia lo ngakan nyara nyelametkan kasar
Iya Detya Mangku Prabon Mangku Prabon lagi ya silewa Prabu Candrageni syaweg imbal wacana kawuhipun Patih Candrapati Tian Candramuka. Boten kantun sadaya wadyabala tentara kot buta angkut buta. Wenirahangan dikanipun sentak sengor mengkaten penganika. Patih Sun Candrapati yai. Ye Candrapati lan Candramuka kadang isu. Coba-coba mereneah tutup pada karo isu. Bagiasa teka awak maneh coba kaharep diukna sing rada deket ai. Teka pinudam. Wenyu sumaga kaula pun Candrapati. Ye. Ngaturkeun semua pangabakti konyuk panjenengan Sri Paduka. Diterima semua pabake awak maneh. Syukur. Iya. Kapino damel Paduka Bunyuk Sumangga kaula pun Candramuka ngahaturkeun ampi dateng pembagi Sri Paduka Gusti kula. Kalayan ngahaturkeun semerah pangabakti Bunyuk Paduka. Diterima semua pabakti wat maneh. Nuhun. Atuh kalihna teh eta dina naon rupi kalepatan ageng sareng alit aralun malung kasukun tampura anu kateda muga-muga mugi-mugi ulah kirang nyahat sami rumaos songong pedegong kirang kata kirang titi kirang duduga prayoga jaya sopan sareng santun tebih nungkudang anggang tina kautamaan bisaan awak maneh. Atuh murid dia kanau teh ya. Percaya murid dia. Setelah dia kanau guru kagere Simon baru. Ya, kagere Simon. Kagere Simon di mana? Batu Nunggal. Wah, lain gitu. Salajengna Purwadampa Gusti nyaur ieu teh aya pikersaeuna. Kieu sategesna awak maneh disaur lain waktu di teang lain mangsa. Daud timeu. Saperkara kaula maksud negarakeun rasa kabungah ati nu teu papadana. Ibarengan ku rasa kasono istu taya wates wangenna istu sono taya baningna hayang geragoh patepung alpa. Sugema dina waktu ayeuna bisariung kulung patepung laung patepang rarai. Allah. Inang tu awak maneh tingali kana naon rupa kajadian-kajadian nagara anu kaamah ku wabah waktu ayeuna. Mata kiri nyalingit kana ati. Mata sumramah kana bayah kana ras ajab anu tumiba kana ieu nagara. Sumramahna kasakit rakyat rusak katibanan kasakit.
saban poe korban kata makan anu alet-aletan telain arak-arakan tapi anu dek kukur jelema sabagian gede bangsa kaula di lingkungan bangsa aya katerangan ti dukun anu lepus ti bapak-bapaan kaula pananyaan anu beunang dipercaya impona saban waktu ngajegur aya anu meleset kakara kira hayat sager anggang tina wabah lamun ieu nagara ditumalan hiji jalma wah kakarak rakyat waras waluya eta sacarabih karabih hari lamun ditumalan di tengah alun-alun ku sirah jelema eta jalma saurang tokoh masyarakat cenah eta ngaranna teh Semar pawongan Panawa nu dijieun ulu cupu ku Panawa ya jadi ku kituna kaula bakal nyewit kulit poncorot getih kawak maneh wayahna init ka Amar tadi kampung Tumaritis dinya aya aki-aki anu kahot kuburna Sumar ngaranna eta amuing maha an waduh upami syek Panawa kitu mah kaula tirada kumaha surada seber kanggo ngalaksanakeunana bangsat kurang ajar ipis burih mihuyuni hayam kamiri aing yen patih dibarengan kurasa kepercayaan coba dek apa mah ngomong basat teu sanggup sia dipecat tina jabatan ku aing beres kadang-kadang eta kula warga maneh ku aing digantung dina tihang gantungan anak pamajikan maneh geus moe nu ngajagari tenyok kalian inget ya nagara hukum paski salah saeutik paling untung ditek-tek leungeun sabelah eta adilna rugina pisan ku aing dipayakan aing warugi kalengitan nyawa jelema kitu ipis burih bangsat ya laborate oge nya ulah baha sangeman mah sangeman we saketil miri salah satu madereng unyuk sumangga bener ya bulan hareup ditambah deui gaji ku aing dibere persentase sapatu weutuh keneh kenca wungkul tok dinten mana ayeuna waktu musari teu hasil beheung maneh gatina rupiah abdi barengan maneh berat namun balik ngaran teh mah HPW anak pamajikan titip bisi kumaha itu ieu permios Gusti kulan muga anu restu berpangkatan didoakeun ci Islam rampung dawuh tutas pengadikan ya Mugan diraya lumur mimit wilayah Mugan diraya lumur mimit wilayah rana lagi ya tukang lumampah iya lumampah kantun lampahna utusan ti nagara Pulau Majeti diserangan ku galih prikatin anu dangang tina sifat kagila teh jauh tina rasa kapaur ingis mayunan warga Panawa kantun lampah gantos kami Nursita kawontenan desa kenal gorowong kampung Tumaritis Griona Lurah Semar Kuta Pawana
nuju diriung-riung ku sapala putra garwa anu dina waktos ayeuna nuju teu damang wales upama siang tega ngantunkeun tuang upama wengi onya kitu irangkul salamina ngabayak-yak langkung repot teu damangna Kiai Duras Marpuda Pawang atuh penyakit itu para pangagung nuju ayat dina kaprihatinan marganipun Sinarenda Prabu Yudhistira kaicalan pusaka layang jamu sekali musada medana Semar Kuda Pawana nyaur para putra garwa Dewi Sutiragen Astra Jinga Udawala Katut Naragareng anak aduh anak kamana inu silain pun setan deui kitu ieu bitis nyarari ka dieu kitu ulah jara rawuhnya Astra Jinga iyo gerowan wae kono iyo we liar teh cuma da masina ngadekul ngaduk-dukannya mencetan bapak pan sidik tidak macam loba kapelentingan gitu ya teh kapelentingan ayo eta ya kapelentingan kapelentingan gancang bapak maneh kacida pisan hujan wayakna ulah jara rawuh anak Sepala putra cepot udawala kare ingkang kalwa setiraga putra Semar Ketunggal
wargi sedena ngan saukur sakitu wae bagian kaduana dina cariyos Sang Hyang Permana Jati. Sumangga kayak wargi sedena yang ngaturkeun nuhun pisan anu aya di Tatar Sunda, anu aya di Garut sagarutan, anu aya di Sumedang sasumedangna, anu aya di Kuningan sakuninganna, nu aya di Tasik satasik, nu aya di Banjar sabanjar, di Pandeglang sareng Banten atuh sadeana nya oge di Cianjur, Sukabumi, di Bandungna, pokona mah kum sadeana nu mika cinta sareng mika deudeuh kana seni wayang golek. Hatur nuhun pisan parantos ngarojong YouTube Seni Budaya SGP. Begituna sakali deui ngaturkeun nuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seni Sunda.